cengkir kencur cengkeh, cengkir kencur cengkeh, kencir kencir kencir. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya anu di Kidul, di Wetan, di Kulon, di Kaler. Alhamdulillah panginten dina siang ieu tepang di sareng simkuring kakak ucil baris nyumpingan naonnya sanes bumi tapi tempat latihana Jamparing Abah Agus teh. Ayo come on, let's go. Sampurasun. Aduh, lain kata Miki ya. Nah, iya. Kamu Wantika. Ih, bagus kan. Mang Alek catering kami. Ada. Nah, iya Mang Alek. Ya saya. Oh, Mang iya ya, Mang Kupit. Eta Mang Miki. Aduh, kakak uci Bang. kakak ini aja akhir. Tahu bahasa apa teh? Biasa we. Iya kan tak hitung. Jadi lagu. Kayaknya benar gitu. Aduh, oke panginten lagu ti payun tara pas ke YouTuber. Alhamdulillah panginten anu sakumaha tadi dijaki ku simkuring bade nyumpingan Abah Agus. Bah, tadi tak teh ka bumi. Terus tah aya. Oh, jadi dia. Eta, saudara tuh bikin latihan gitu. Iya base camp. Waduh, base camp. Tahu. Saung base camp. Dalam base camp. Ari base camp kan nanti Base camp teh home. Home teh. Lain kali lain. Home teh padumukan. Padumukan. Jamparing teh di dieu. Tuh, jadi kau ingat ya nama Jamparing. Mengenai Jamparing teh singkatan berarti. Singkatan. Singkatan teh. Jamparing jalan-jalan mapai. Jamparing mapai. Jamparing jalan mapai Bali ngahari. Geus mah jalan-jalan ka taman Bali ngahari. Waduh. Bunga pisan. Pokoknya mah jauh. Kala kan aya nu jadi aneh nu abdi ieu. Soalnya ieu aya Kang Wantika ieu selaku pencipta lagu kalau rasa abdi kados gagalan lagu teh abdi. Nah, aya dia ieu dah. Dina di jadi simkuring ka keuring pangkat bagus. San dina dieu teh aya istilah nama nu bari dikontrol tina hasil anu proyek kerja. Mohon Sekarang ajeuna aya album anu enggal baris dirintis ku pangkat bagus. Duetna sareng simkuring. Dina judulna udah banyak. Alhamdulillah mereng sih. Alhamdulillah. Tapi baris di akun di sana YouTube. Berarti Jamparing ya. berarti haleutkeun atuh Bang. Anu sih Masih menunggu. lamun dengan tumpeng mah tak acan dipoto. Asan gitu ya. Aduh. Nah, judulnya teh naon? Ludeng teh berarti wania. Aneh kan judul lagu Ludeng. Neme ayeuna simkuring uping da Ludeng teh hasil karya Simkuring tuh istimewa. Aduh, hebat. Jadi orang teh kena deungeung di ludeung. Dah gitu ada semua. Makasih hartosna urang kudu adi bung sombong. Jadi dina ngeugelan kahirupan urang teh pasrah sumerah ludeung we tarimakeun lah rek kitu rek ieu rek pasrah. Mudah-mudahan ieu lagu sing diantar pangemut-emut, pangeling-eling kangge khususna diri abdi oge kangge bantu masyarakat meluas. Ilmu Urang lebih kuat soalnya kan eta judulna teh ludeng teh berarti hartosna. Urang lebih kuat nya. Tah, panginten aya inspirasi tersendiri kamu ka Wantika selaku pencipta laguna. Atanapi aya usulan di Abah kieu. sahares nama ieu teh nu terjadi di kehidupan urang salahieuna urang. Jadi ngikelan kehidupan dina non nanjak muduna jeung taraha teh urang ayeuna asing hareupan, bising hareupan. Kalaman. Urang ulah istilahna mah ulah bumeok meneh pacaran. Sing ludeung pasrah teh sagala kan mah kawasa. Iya. Sareng jeung diri urang teh geuningan potretan sagala rupaning dosa aya dina diri urang. Urang sagala rupana teu miboga isik malikna nuhun pangeran juga itu urang sangat berdosa lain pangeran. Luar biasa eta istilah benernya teu sangka. Aduh, enggak
Ih, penasaran sih kuring yang hayang nanti hayang nguping ke orang intipnya. Alasan kan ya aya aku si Koge, aya Mang Diki, Mang Gupit, wah pokoknya mah tujuh latihan bah gitu ya. Jadi tempat latihan Jamparing teh di dia ya base camp teh. Biasa disebutnya alamatnya di mana ya, Pak? Di Kampung Bunut. Bunut. Wah, kamu membunuh aku. Membunuh eta mah kamu sih. Di Bunut harus YouTuber tong hilat tapi di subscribe, like, comment dan share. Oke, baris launching di channel YouTube naon? Dina YouTube-na anu make Abah Agus official. Tah kelingna ya dihanatnya biasa lumawi hanet keneh murumuy eta judulna teh Ludeung. Biasana mah kene maraoseun. Maraoseun. Eta jeung ngomong pasti pogo. Tah eta berarti di 2018 ayeuna anu hampir rampung. Bade ini tahun 2020 Abah Agus Jamparing teh biasa kerja bareng sareng Kang Wantika. Ninggal teh Wantika mah lagu nanti usaha jadi seueur pisan tah mawi kan request para bos YouTuber aya tiasa langsung ditepangkeun sareng Kang Wantika teh tah ieu teh anu kene ngajak teh cenah tos sepuh kitu Kang Wantika teh anu kene Namanya kita 18. 18 sasi. Mudah-mudahan doa abdi ya penggarapannya kerja bareng sareng Kang Wantika, Kang Abah, mudah-mudahan sing lancar. Amin ya Allah. Kang kira balik launching lagi, Pak? Paling kaping 10 lah. Kaping 10-an. Asbul ayeuna berarti. Sababaraha dinten deui berarti ya. Salah ubah tapi seberapa tuh ya? Namanya salah Tapi apa kita balik saya sih apa Alek Guzar. Oke teh Dina karya-karya Wantika. ya mudah-mudahan sing lancarnya. Amin. Jadi nasi kumaha pangitan kauling usin kuring Agus selaku penyanyi pop Sunda selaku host oke salam Kang Alek dina acara Jamparing anu sering nongol di layar TV AKTV tiap tabu seberapa? Tabu salapan mungkin sarang tabu salapan anjing. Tuh 2 kali berarti umat dinten 2 kali. Oke ngahayu ngahiap kalau ka para penyanyi pop Sunda ya banyak anu bade promo dina acara Jamparing biasa oke di DM wae dina IG atau napi langsung dongkap ka Abah Agus biasa dongkap ka dia oke paminta alamat kakak ucil ke biasa. Mohon habis biasa ke biasa di DM lah pokoknya mah anu bade promo dina lagu calung pop Sunda gitu namanya. Pasna pop Sunda. Dangdut mah teh nyawa ya. Khusus kamu pop Sunda orang Bandung sadayana. Lagi AKTV 88% Yunda. Tuh 80% Yunda. 80 salapan. Oh baik. Sakit salapan. Ada nobar ada mudun. Kayak tak panas tadi teh ya. Hirupanya naik mudun jeung lupa kelingkung jalanan teh tapi kan kudu dijalani. Tulis sing harapan. Tangtos kan lagu Ludeung mah jantan sok sanaos tanyakan sareng buduna komo jalan antara halnya dina kahirupan urang kedah teras kurang dijalani. Dah, apa bagus itu. Kedah teras Jangan ulah putus asa putus asa. Tapi kadang-kadang mah Alek kalau mun ninggal anu rinyut sok neangan ge masanis gitu. Eta mah aya mau. Tapi kadang terus ada gitu. Pemain beceng kadang-kadang luncat kan gitu. Oke, Pak Intan kalau bos YouTuber tonggilat di subscribe, like, comment, dan share. Urang pantau terus kegiatan latihanna Jamparing featuring Kang Wantika saurna teh nuju ngabebenah lagu Ludeung ieu Pak Intan di aransemen. Wah, pokoknya orang intip sadayananya. Yuk, pokoknya tong mana-mana, let's go. Tiga kehidupan Tesa gampang malikeun dampak pangan Lanjak kudu jeung tarahan Nu kudu kaliliwatan Sakapeung teu jeung Ludeung Sakapeung gede kakeung Wah, salian di
lagu ludeng ya. Terus. Lagu naon deui anu bari muncul dina sasi-sasi ayeuna? Insyaallah panginten pada ayeuna sasi November ya Oh. 2018 teh aya Katumiri. Katumiri. Terus lagu Nineng. Duet itu kan? Duet. Orang Garutnya Pak. Orang Garut. Waduh, tapi ini Alhamdulillah. Kan jadi juara Dempil. juara bentang pilihan di AKTV. Oh, Juara iya, kedua iya, iya. rencana duet Bapak dina judul lagu Nineng. berarti kan diijekeun sareng ludeng teh nya albumna nya. Orang sasini kurang sadayana tapi tong heula tinggal eta pasirna. Ulah ngagalu bajakan banyak. Mana ulah disungkeun. Awatos nih. Awatos kalau bajakan mah. Ah, tak eta. Atuh. Kalau abang berarti kalau Kang Wantika ya sarian di ludeng ya. Nuju proses. Proses kan secara kudu sanes da aja mah sebatas istilahna mah menapakeun ulah teu istilahna da aya teh gambar pencipta lagu gitu di medsos gitu. Ulah pentingnya aya pon kudu buat dari Soalnya karya-karya mah seueur kan. karyana setelah saya juga panggilkan kukuh kayaknya yang tingkat Patrawali. Dari Patrawali mah Mas kan Patrawali. rumpakana abdi alamna pangeran Jatika. berarti pengarang ini luar sana Kang Wantika sareng apa Agus oke mengalek Busher ya. Busher benar itu. Busher. Kita bisa Busher kumaha? Tahu yang salah. Siapa yang Tahu nggak? Tahu. di waktu itu apa? Jual di Kang Asep lu apa? Kemudian kurang sadayana Pak Inten selaku penyanyi pop Sunda sareng pencipta lagu. Nah, ngomong-ngomong masalah penyanyi ya. Penyanyi geus pasti suara mata halus. Tapi ya aya challenge nih ya. Aya tantangan kalau apa Agus kalau kita. Ya, sampai ada Kang Alek oke. Simkuring mau nyunkeun seueur-seueur karena ieu kan pami simkuring nyumpingan narasumber seperti pasien challenge seperti dia. Jantan cengkir, kencur, cengkeh. Nyunkeun 10 kali we parawangannya. Tapi teh AIUE na teh. Ya, eta. Artikulasi. Iya dia simkuring percayalah itu di barang. Oke, baik transaksi di kurang sadayana bos youtuber dikawinkan ku selaku pencipta lagu Anggur Hideung nyaeta Kang Wantika teh ya. Makanya cengkir, kencur, cengkeh 10 kali tapi ada kalau mah gancang ya. Oke, 1 2 3 go. Cengkir, kencur, cengkeh, cengkir, kencur, cengkeh, kencir, kencir, kencir. Kurang naik temponya tuh kurangnya. Ya. 1 2 3. Cengkir, kencur, cengkeh, cengkir, kencur, cengkeh, kencir. Tapi coba ada makun. Aku masih gagal. Nah, itu berarti naik bener-bener gampang. Awak Agus ya. Mending ditanyanya. Kenapa? Oke, ya. 1 2 3 go. Cengkir kencur cengkeh. Cengkir kencur cengkeh. Cengkeh. Sekali udah. Ayo sekali itu buat youtuber. Oke, siapa? Siap. Langsung banget. Siap. 1 2 3. Cengkir kencur cengkeh. Cengkir kencur cengkeh. Cengkir kencur cengkeh. Kencir. 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 Oh, jangan pokoknya oh, kecil cengkeh lah. Ayo itu terakhir mengalek ya, mengalek. Cek. 1 2 3. Cengkir, kencur, cengkeh, kencir, cengkeh. Lebih parah. Ayo sekali. Ya. Cengkir, kencur, cengkeh, cengkir, kencur, kenceng. Tapi ayah tantangan di Alek ya. Yang nggak pernah ya. Kuring kerung karung kuring kurang hiji. Kuring kerung karung kuring kurang hiji. Kuring kerung, karung kuring, kurang hiji. Ya, gampang. 4 kali we kan 10. Kuring kerung, Karung kuring, kurang hiji. Oke. Musika yang mana 25. Siap ya. Kuring kerung karung kuring kurang hiji, kuring kerung karung kuring kurang hiji, karung kuring.
Ada di sikat apa itu Pak? Bukan kering. Ya, pas begitu gua udah jago berartinya. Seorang Amus pencipta lagu Halifu tangan angel Mana lo? Artikulasi. aduh oke poin dan siburi kalau tinggal bisa tinggal kaki di sini nggak apa-apa besar kan biasa kita bakal cara Kang Tika, Abah Agus, Mang Alek, Sadayana, Mang Diki, Mang Gupit, Atur Nuhun, Bang Inten, Oke Tonghilat, kalau bos YouTuber bisa subscribe, like, komen dan share. Kita dulu ke akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.